Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Patepang deui sareng abdi Ihsan dina program Ujug-Ujug Warta. Jadi ayeuna simkuring bade nepikeun warta ngeunaan program utama pamarentah ayeuna nyaeta MBG. Pamirsa sakalian, tos loba warta anu mendarkeun ngeunaan program MBG ieu anu loba pisan kontroversina ti masyarakat. Ku kituna timbul hiji patarosan nyaeta naha layak ieu program teh diteraskeun. Pikeun ngejawab patarosan eta, geus aya rancangan abdi anu aya di sakola SMA ITB Miftahul Khair pikeun ngelaporkeun langsung di tempat. Ku kituna langsung bae ti mimitina. Mangga ka rerencangan abdi anu tos aya di SMA ITB Miftahul Khair. Hatur nuhun kana nu studio, ayeuna simkuring tos perantos aya di sekolah SMA ITB Miftahul Khair. Kapura wargi sadayana, ayeuna simkuring bade ngawawancara narasumber kuring nyaeta salaku Bapak Guru di SMA ITB Miftahul Khair anu mengelola MBG. Langsung wae kituna ka narasumber ayeuna. Punten Bapak satacana ieu sareng Bapak saha? Saya Haidar. Oh, mohon. Tos sabaraha lami sekolah ieu menerima program MBG? Sudah sekitar 1 tahun. Upami di dia pantos sesuai gizina sareng siswa-siswi? Kalau untuk gizi sudah sesuai, tapi mungkin dari variasi jenis makanan yang diberikan tiap harinya masih kurang bervariatif ya. Jadi terkesan agak membosankan sejujurnya. Mohon upami di dia pantos sadayana kabagian MBG atau aya nu lebih atau nu kurang? Upami lebih kumaha, upami lebih atau kurang kumaha cara alokasikeunna? Kalau untuk jumlah, kebetulan sekalipun sudah dialokasikan secara pas, tapi masih suka ada sisa. Nah, untuk penanggulangan dari sisa tersebut, biasanya diberikan ke asrama mahasiswa, karena kebetulan di sini ada asrama mahasiswanya, atau diberikan ke warga di lingkungan sekitar. Mohon. Span ayeuna teh seueur kontroversi di masyarakat perkawis MBG ieu. Kumaha tanggapan Bapak, apakah MBG ieu layak diteraskeun di tahun payun atawa digentos ku program lain sapertos pendidikan gratis atawa kangge fasilitas sekolah? Untuk program pada dasarnya konsepnya bagus, hanya saja dari berita di luaran sana banyak yang bilang bahwa dananya banyak yang tidak dialokasikan secara efektif. Mungkin ada baiknya diteruskan, hanya saja dari segi pendanaan lebih diefektifkan dan diefisienkan sehingga dana-dana yang ada di luar sana yang dikhususkan untuk MBG bisa diterima oleh yang memang membutuhkan. Mohon atur nuhun Bapak, terima kasih Bapak Haidar. Sampurasun sadayana prawargi, tadi simkuring tos parantos ngawawancara Bapak Guru di SMA ieu. Jadi kitu anu tiasa simkuring diwawarkeun. Hatur nuhun ti studio pemirsa, ayeuna abdi tos aya di sakola SMA Miftahul Khair anu ngajalankeun program MBG. Kanggo ngawawancara salah sahiji siswa di dieu. Langsung wae ka narasumberna. Wiljun Siang tiasa diwanakeun heula namina saha? Nami abi Azmi. Kang Azmi, kumaha rarasan hidup saprak aya program MBG di ieu sakolah? Naha matak jadi semangat sakolah? Saprak ayeuna program MBG ieu aya manfaat nu dirasakeun nyaeta nu kahiji jadi leuwih hemat ka artos anu dicandak kusabab tos aya dahareun siang di sakola. Anu kadua kantong anu dibawa ti bumi ge janten leuwih hampang kusabab terkadang mau bekal deui ti bumi. Upami sareng dibandingkan bekal ti bumi atanapi jajan di kantin, hidup langkung milih mana naon alasanna? Upami didasarkeun ka rasa sareng karesepan mah abi langkung milih dahareun atawa bekal ti bumi kusabab bekal ti bumi mah tiasa disesuaikeun rasana sareng tiasa milih kadaharan anu dicandakna nu dipikaresep. Upami dipasi pilihan, naha program MBG ieu langkung sae diteraskeun atapi langkung sae dihentikeun bae. Teras atosna dianggo kanggo kabutuhan sekolah anu sanes saperti meneurkeun wangunan atanapi beasiswa. Menurut abi program MBG ieu langkung sae dialihkeun ka program anu lain anu tiasa nunjang pendidikan leuwih halus.
sapertos dialihkan ke pembangunan fasilitas atau napi ke program-program pendidikan anu sanes. Hatur nuhun pisan kanggo waktos sareng pendapatna. Hatur nuhun, baik deui ka studio. Nya hatur nuhun pikeun adil sareng sanan anu parantos ngalaporkeun sareng wawancara langsung di SMA ITM Miftahul Khair. Kukituna sakitu wae warta anu bisa kusim kuring tepikeun, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.